Aing teh udah semen di dia ya gunana jang nambah tembok itu tembok anu bolong kek ditambah tambah. Ari semena beak tembokna bolong kene setan teh. Hanya kal dewek nita si Abdul menyesal. Abdul, Ya, Bapak, naon? maneh Naon? hidang gundul. Ari siang adenge teh tadi maneh dititah naon ku bapak pan dititah nambal. Pan apal meureun ari peuting ye beurit ti balad maneh sok asup ka imah. Suku bapak kuat ka dijieun botram eta ku beurit-beurit. Bapak mah kurang ibadah meureunan. Ari kana masalah ibadah mah bapak mah tarik katinggaleun, salat, ngaji, beramal, kerja bakti rajin bapak mah. Tapi kan ku Allah teh teu dititah ikhtiar hungkul. Urang teh kudu usaha piraku urang ngan ngandelkeun ngadoa hungkul. Ya Allah, mugi-mugi peuting ayeuna beurit teu arasup ka imah dewek ya Allah. Teu ideng sia mah. Nah eta tinggal cai hungkul. Bapak teh tadi di dieu nunda semen. Bapak, kumargi eta semen teh saali teuing, jadi ku abdi teh diangge we nyuntik muncang geuning. Aduh, nasa gede kumaha atuh ari muncang jang muncang teh leutik sementara bapak tadi mawa semen teh mani loba. Pirage nyuntik muncang kuat ka beak semen setengah gunung sia mah bego. Hah? Jujur lah, eta semen ku abdi diangge dadagangan jeung barudak. Tuh, geus diajar ngabohong di sia mah. Jaba ngabohong nate ngabohong anu langsung jujur. Pirahku ke maneh mun ku polisi ditanya, "Heh, jang maneh madog jambunya?" Henteu Pak, abi mah ngan ngasaan hungkul. Ih, Pak, abdi mah hoyong pisan jadi tukang bohong, soalna gedingan tukang nipu mah kena sok asup penjara, Pak. Ai di penjara teh Pak enak, Pak. Dahareuna teh ngeunah, Pak. Coba ngan cicing we di penjara mah teu kudu ting gua gawe sagala, tinggal diuk gapleh, Pak. Coba cenah ge di penjara mah mandina ge mandi ngeunah, Pak. Mandina teh anu make shower teh apa teu kos di dieu. Di dieu mah mandi di tampian. Ai di ditu mah Pak enak, Pak. Mandina teh, Pak. Bisi hayang apal mah nya jiga kieu ya. Nyokot gayung, Pak. Make shower teh apa? Teu make sisiuk. Kieu pa ya. Enak, nikmat. Asa ti Gunung Sawah, caina teh, Pak. Tah geus mandinya. Tuluy ulin, Pak. Biasana sok tuluy senam, Pak. Tamun geus senam bisa main bal, Pak. Pokona mah di ditu mah ngeunah, Pak, teu kawas di dieu. Di dieu mah dekah susah wae, Pak, hirup teh. Aing mah yang di penjara, Pak, teu hayang apal. Pokona tak bisa yang ngajaran cai penjara, Pak, ya. Nah, sia. Naon ngajedog. Abdul, yeuh. Astagfirullah. Atuh cik nyokot sampo ka bimbing meuli. Seger lumayan seger cai ti Gunung Sawah mah. Bro. Wah, ternyata setelah Bapak mandi saya lihat Bapak itu ganteng, lebih berkarisma. Tidak seperti tadi hitam buluk, pokoknya mah pika eraeun. Ayeuna mah Pak tong hariwang, awewe mah pasti daratang, Pak, tong hariwang. Nuhun, Wak. Nuhun nempo video urang, Wak. Alhamdulillah, Wak, channel YouTube urang ayeuna pelanggana geus nepikeun ka 6.000 leuwih, Wak. Eta ge mah gara-gara maneh, Wak. Nuhun maneh mah teuing da moal nepi ka kieu. Pokona mah, Wak, mun boga video-video lucu sarankeun we ka urang ke insyaallah dijieun ku urang, Wak. Asalnya tong hilap subscribe, Wak. Da pokona mah nya, Wak, mun teu di subscribe nya awas.